Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur ka sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Syukur samantena urang tiasa kempel di Babakan Siliwangi. Saya sanes maksudna urang bari ngalaksanakeun hiji kegiatan di komunitas Pustaka Sunda. Salawat sinan salam mugia salawasna dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya ka baginda Rasul Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerabatna atuh mudah-mudahan ka urang sadaya anu masih kana sumut kana ajaran mantana insyaallah di kahidapan amin. Saraya Pustaka Sunda anu kusim kuring dipihormat. Hatur nuhun tos tiasa nyempatkeun waktosna sumping kana ieu acara. Ieu acara teh dina Raraga Milangkala PS anu ka-10. Cirian ku 10 tangkalna tangkal jengkol. Ai kahoyong mah abg 10 manuk cangkurileung. Kunaon cangkurileung? Cangkurileung teh identitas Kota Bandung. Tapi kenal eta mah jaga lah nya. Upami kaya hiji waktos urang ngalepaskeun 10 ekor manuk cangkurileung. Aku gitu lah, jantan aya flora faunana gitu nya. Flora nama tangkal jengkol sareng nu sanesna anu faunana manuk cangkurileung. Laku kituna sim kuring ngahaturkeun nuhun kasumpingan Bapak Ibu ieu ka ieu tempat. Mudah-mudahan wae ieu tangkal anu urang bade dipelak teh ajantenkeun sedekah ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi di luar biasa besar. Wajib datang kuli warahmatan dua taubatan. Allahumma ba'da wa Allahumma amin alana bismillahirrahmanirrahim. Najata minan wa najata minan sab rabbana ayo wa jangan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepalaran. Abdi mah apalna ori jasa tiba. Assalamualaikum sampurasun. Tepang deui sareng Rizbuana tanapi Ki Aris ayeuna alhamdulillah urang aya di wewengkon tanapi lalawak Baksil nya Babakan Siliwangi dina Raraga hiji acara anu kacida pisan pentingna hiji acara dina Raraga Mieling 10 tahun Pustaka Sunda aya di Mandala dina danget ayeuna urang sadayana ngayakeun hiji acara anu kacida pisan ageng maunatna ageng manfaatna ageng hartina kanggo urang sadayana utamina kanggo kalebangsungan kahirupan di alam dunia ieu nyaeta tutuwuhan oge ngeusian ngeuyeban tatakalan anu aya di leuweung kota Bandung ieu nyaeta di Baksil Babakan Siliwangi antarapi City Forest. Alhamdulillah dina ayeuna dina Raraga Mieling 10 tahun Pustaka Sunda teh ngayakeun acara pepelakan nyata melak jengkol anu mana hartina naon atuh perkarana atawa sababiahna atawa kasang tukangna nah jengkol anu dipelakna di ieu kasempatan urang taros ais pangampihna di Pustaka Sunda karesan sagedeng urang parantos aya 2 inohong Pustaka Sunda anu hiji Kang Juandi pangadegna jangku badag pantes tegep keneh jag-jag waringkas katingali energi keneh. Oke, aya Kang Udin. Anu insyaallah ke baris anambihan painten sakecap do kecap ngeunaan acara anu ku urang baris diajakeun ieu. Oke, nah enak urang cobian naros ka Kang Juandi ngeunaan ieu acara dina Raraga anu nyameureun langkung lega awahanana langkung lega artina dina ieu acara. Oge urang terus ka anjeunna naon sababna tangkal jengkol anu aya di plak teh saurna aya sabaraha hiji filosofi atarapi sebatna simbol silip sindir tina ieu jengkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha daramang.
Dino danget ieu sim kuring nuju aya di wewengkon leuweung babakan Siliwangi. Kunaon disebut leuweung kota babakan Siliwangi? Harita Bapak Sata Acana janten Bapak Gubernur Kang Ridwan Kamil kantos mencanangkan kawasan Lebak Siliwangi janten kawasan hutan kota percontohan sadunya saurna. Nah, bukituna sim kuring salaku warga kota Bandung ditambi sareng rengan nu sanes nu aya di daerah Bandung ngaraos gaduh tanggal waler sangkan leuweung kota ieu teh henteu tangkal-tangkal anu tos umum dikenal ku masyarakat kota. Terang jengkolna tapi teu terang tangkalna. Nah, ieu kunaon bet jengkol nu dipelak. Para wargi mah mungkin tos uninga di tinu jengkol teh tiasa didamel mangrupi tuangeun. Aya semur jengkol, Dan jengkol, kerupuk. ya kerupuk jengkol, kabasa bangsa jengkol-jengkolan tinu tangkal jengkol. Nah ku kituna sim kuring ngaraos gaduh tanggal waler di kegiatan di Nararaga 10 tahun Pustaka Sunda. Yen tanggal jengkol kedah aya di wewengkon leuweung kota babakan Siliwangi. Nah, sabaraha tangkal nu bade dipelak nya kirang langkung aya 10 tangkal ditambi sareng tangkal-tangkal nu sanes nu aya ciri khas tumbuhan nu aya di wewengkon Pasundan. Sapertos palahlar, aya kisere, aya campaka bodas, aya kimenyan, sareng nu sanesna. Mugia ieu tangkal bade dipelak ku Balad Pustaka Sunda ngajantenkeun tangkal anu aya mangpaatna kangge warga kota Bandung khususna warga Jawa Barat, warga Indonesia nu sumping ka ieu tempat. Jantan kawasan edukasi nu leuweung kota nu aya di tengah kota. Nah, mudah-mudahan wae nyungkeun pidoana ti para wargi, mudah-mudahan tangkal anu ku sim kuring sareng para Balad Pustaka Sunda teh ngajantenkeun tangkal anu leres-leres aya mangpaatna kangge manusia anapi makhluk hidup nu sanesna. Bilih wae aya wargi nu sanesna bade pulak-pelak di leuweung kota mangga teh teuing sumping ka ieu wewengkon kasim kuring wae lah nanti kontak-kontak ngamah. Mudah-mudahan ku abdi dijejehkeun di palimanan tiasa dipelak tangkal anu bade disumbangkeun di leuweung kota. Urang melak tangkal walahar. Mugia janten. Bagusan Bu? Baksil atau tina hati babakan Siliwangi ngajadikeun City Forest atau leuweung nu di daya pikeun nyegerkeun pikeun ngamurnikeun hawa-hawa tina oksidan-oksidan anu dihasilkeun ku kendaraan-kendaraan nu ngandung racun eta dinormalkeun ku tatangkalan diserap ku tatangkalan ngaluarkeun deui oksigen keur kahirupan jalma sakumna. Kukituna hayu ka Bandung, urang pika cinta Bandung, urang pika cinta lemur urang ku ngayakeun ku nyieun kegiatan seperti kieu babalakan keur ngahejokeun keur kahirupan urang sadayana. Oke? Sampurasun sim kuring Balad Pustaka Sunda ayeuna nuju aya di wewengkon babakan Siliwangi dina raraga milangkala Pustaka Sunda anu ka-10. Acara Pustaka Sunda anu ayeuna melak tangkal nyaeta reboisasi mika nyaah mika deudeuh ka lembur sorangan. Luyu sareng visi misi Balad Pustaka Sunda nyaeta mika nyaah mika wanoh budaya Sunda. Reboisasi ieu teh sanes anu kahiji wae namung tos aya sabaraha kali di antawisna di Jatigede, di Sarakanjut, di Cisanti, oge anu di wewengkon sanesna nangkes sasalad virus corona luyu sareng pamundut ti pamarentah. Kukituna sim kuring nedahapunten ka Baraya Pustaka Sunda anu sanes anu tetiasa sumping dina acara ayeuna. Insyaallah kapayuna urang ayakeun deui acara Pustaka Sunda anu maneh urang tiasa gebiar deui disumpingan ku ti sadayana Baraya Pustaka Sunda anu aya di
sakuliah dunya. Leuweung kota ngajantenkeun kawasan edukasi atau kangge pembelajaran kangge murang kali sekolah khususnya kangge pelajaran biologi. Nah, ieu rupi-rupi aya kirang langkung 150 jenis tangkal nu aya di wewengkon leuweung kota babakan Siliwangi. Anu tos jarangkung mah kirang langkung anu 85 jenis. Mung jumlah jambrehna tacan dietang. Ya alhamdulillah suasanana di dieu ngaraos seger. Simkuring ngajak ka Balad Pustaka Sunda anu gaduh waktos, anu gaduh bibit naon wae lah, mung ulah buah-buahan kitu nya. Diantos di babakan Siliwangi urang hejokeun sarakan ieu sangkan ayang mangpaatna keur anak incu urang. Engke jaga gitu. Assalamualaikum sampurasun. Nepangkeun abdi Lilis. Abdi Ambu Dedah. Abi Ani. Ngamilujengkeun kanggo KPS Pustaka Sunda anu tos milangkala anu ka-10. Mugia Pustaka Sunda langkung nanjeur, langkung rahayu sareng langkung nanca langkung majeng deui saterapika cinta dipikareus ku urang Sunda sadayana. Amin. Kanggo Balad Pustaka sadayana hayu urang sareng-sareng ngahejokeun di mana wae ayana kanggo ngahejokeun lembur urang sadayana. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampai